Heh, aya nu maot. Maot kunaon? Lain aya nu maot. Ganti knalpot ulah sok nurutan barudak. Ngadadak. Uluh yuh. Maot ngadadak. Di mana? Naon cenah euy? Lain aya nu maot ngadadak. Ulah Ngadadak. nurutan barudak. Itu sorangan teh gararaning kana terima ge. Oh, ngolomoh portasnya. Atuh aing ngolomoh portas mah. Naon make cenah make di kolomoh portas? Lain aya nu maot ngolomoh portas. Ganti knalpot kudu karsinil ameh paten. Oh, disangka permen. Ah, aing mah tuh nya heueuh. Ayo we merenya di kolomoh portas teh disangka permen. Nya heueuh pasti atuh maot mah. Belegu gabina-bina ai kitu mah. Ai ayeuna kumaha dikumahakeun euy? Geus dikubur encan. Lain aya nu maot ngolomoh portas. Tata ganti knalpot manengkot gararanengan kana ceulina Gusti nu agung aing mah. Yuh, mani asuh ngabing kana ceulina. Lihat. Ieu kudu orsinil geuningan ameh paten. Heeh, ai disangka permen meureun ka rasa atuh amis geus mati rasa jiga namanya ieu teh jelema teh. Aya wae nya euy kahirupan teh make jeung ngolomoh portas atuh da nyangka permen, dibungkusan gitu kumaha eta teh nya? Manggih meureunna nya? Gusti, atuh ieu teh kudu kumaha jangan ngomong. Yeuh, lain aya nu maot ngolomoh portas. Tah ieu teh ganti ulah sok nurutan barudak. Pantes atuh ai kalaparan, meureunna nu aya we meureun di kolomoh nya. Yeuh, bah dengekeun. Lain aya nu maot ngolomoh portas. Tah ieu teh geuwat ganti. Ulah kuno ieu kuno ulah baberet betan di gaul-gaul di jalan teh buat ngaga nengkeun. Kakaranya terjadinya aya jelema ngolomoh portas mah da nu bener mah jelemana boga rasa atuh nya mani disangka permen di kokolomo portas. Teu mati rasa jelemana meureun bari nunutan kitu kumaha atawa kaliwat lapar gitu euy. Mun ceuk urang mah nya karek dihuapkeun oge meureunan beda teu amis. Ai ieu mah hayo di kolomo nya heueuh atuh meureunan. Teu lila jiga namanya ngolomona teh. Oh, oh bawa ember eta bisi eta merek ngamanian mana atuh di mana? Lain aya nu maot ngolomoh portas gawatkeun eta tah ganti tah kudu orsinil ameh paten ngadengen lage manihara ripu lain ieu mah beepet. Oh, oh encan dikuburnya karena masih di pisum kene merenanya dipariksa heeh. Heeh atuh ai kitu mah. Heeh, jeung ngeureueuh heula aya rek nempok mah da ieu mah kakara terjadi atuh euy. Jelema maot eta ngolomoh ieu ngolomoh portas.